Pikmin nu di teangan kenging wing. Pas sore Nyi Enok indit kalun-alun. Pedah budakna hayang tumpak korsel. Lebah parapatan pasarandog jeung wanoja nu sapantaranana. Ret kana beungeutna nu ngadaun seureuh. Nyi Enok ngahuleng ningali deui kana tarangna. Aya bohak nu katutupan saeutik ku buukna nu rambeuk jauh ka sisir. Barang Nyi Enok melom, eta wanoja ujug ngawih bari engklak-engklakan, badis bebegig nu dioyag-oyag. Hing ceurik, dek deui ngawih. Mencit meri dina rakit, baboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh mah cece direbut batur. Kumas suling teh ngan silung wae. Alah yeung keur maceuh reg aya mobil eureun. Lalaki tengah tubuh nu beuteungna bureuteu sagede gentong kaluar turun ti jero mobil. Juli, hayu urang balik jeung Mamang. Gep leungeun wanoja dicekel, dipaksa diasupkeun ka jero mobil. Si wanoja terus gogorowokan. Ajag sia, lesotkeun leungeun aing. Nyi Enok nu ningalikeun bati rumahu bari nungtun budakna nu pupurung